Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan menyebut zat yang bernama Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji yang empat hakikatnya tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merajai, yang mengurus seluruh alam. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dalam masalah urusan dunia dan masalah urusan agama, yakni urusan akhirat. Salawat beserta salam semoga selamanya ditahsiskan atau dikhususkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum menginjak kepada pembahasan tafsir Jalalain yang diciptakan oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti, dipersilakan kepada seluruh siswa-siswi aliyah khususnya yang sudah berada di lingkungan pesantren secepatnya masuk masjid guna melaksanakan pembiasaan yakni belajar sholat tahiyatul masjid, tadarus Quran, juga sholat duha. Karena sekarang jam telah menunjukkan kurang lebih jam 6 lebih 49 menit. Nanti kita sholat duha bersama-sama, tapi dengan cara munfarid, doa bersama untuk sholat duha. Kemudian nanti jam 7.15 menit sudah berada di lingkungan atau di kelas, sudah berada di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat kembali sedikit tafsir Jalalain yang minggu kemarin telah diinformasikan, di antaranya terlebih dahulu menginformasikan atau membahas masalah riwayat hidup Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab tafsir Jalalain, yang menafsirkan atau yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Tafsir Jalalain itu kita pakai bahasa Sunda dulu, dikolaborasi bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia, karena cara melogatnya kita ambil dari santri salafiyah supaya nanti kita paham mana yang menjadi mubtada,
mana yang menjadi khabar mubtada, taukid, badal, tamyiz dan lain sebagainya. Intinya kita nanti bisa paham struktur atau susunan kalimat dalam bahasa Arabnya tarkiban. Tafsir Jalalain teh diserat disusun kedua jalmi tegesna ulama anu masyhur nu agung anu jenenganana nyaeta Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli sareng Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Maka we disebat ieu tafsir namina tafsir Jalalain. Hartosna ieu tafsir diserat kedua jalmi anu payunna namina Jalaluddin. Tafsir Jalalain teh nyaeta salah sawios tina sekian seueurna kitab tafsir hasil karya tulis ilmiah ulama tegasna ulama baheula anu masih populer dugi ka ayeuna. Kitab tafsir Jalalain teh termasuk kana kitab tafsir anu pembahasanana menjurus atanapi ngajurus alias fokus kana penganalisaan segi susunan kalimat, asal usul katana sareng segi bacaanana. Nya intina kitab tafsir anu ieu teh nonjolkeun segi pembahasan ilmu nahu teh tiasa dihartoskeun ilmu anu ngabahas cara pembuatan contoh-contoh kalimat yang baik dan benar, seperti termasuk dilebetna teh Jurmiyah, Imriti, Alfiyah sareng sanesna. Oke, selain ilmu nahu aya sorobna baik sorob Kailani atanapi sorob Janjani sareng segi pembacaanana alias qiraah. Hal ieu margi Al-Qur'an dilungsurkeun nganggo bahasa Arab sehingga kanggo memahaminya kedah nganggo pemahaman nu leres, sehingga jalmi tegesna para santri atanapi sahabaya anu bade diajar atanapi belajar karena ieu tafsir disuprih diperedih kedah memahami faktor-faktor nu jadi patokan-patokan tadi sebagai modal dasarna. Nu mawi kitu kitab tafsir Jalalain anu ditulis anu diserat ku Syekh Jalaluddin Al-Mahalli sareng Syekh Jalaluddin Asyuyuti cocok pisan kanggo para pemula mah termasuk urang sadayana khususna murang kali aliyah madrasah aliyah Yayasan Pendidikan Kalang Sari Cijulang tegesna murang kali anu kadedemes palai mendalami tafsir Al-Qur'an. Ya, tafsir teh ilmu anu mertelakan tentang cara-cara pembahasan Al-Qur'an atanapi penjelasan Al-Qur'an. Ta ayeuna lajengkeun etang-etang ngapalkeun biografi atanapi riwayat hidup penulis kitab tafsir Jalalain. Kahiji Jalaluddin Al-Mahalli. Semangga ya anu kantos hadir bagikeun
ieu teh terbatas dicetak. Oke, pilih aya anu tos kagungan mah kitab tafsirna tah ieu sageung kieu meser kapungkur sim kuring ieu nuju meser kitab tafsir teh kaleresan pangaosna 5.500. Pami dibayangkeun ayeuna namanya kaetang mirah tapi da nilai artos kapungkur sareng ayeuna sami lah gitu. Tok pami tiasa mah bari nyandak pulpen kemanya dicirian di dinya aya khusus wolongkrang kanggo catetan. Jalaluddin Al-Mahali nami aslina teh Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahali Asy-Syafi'i. Dilahirkeun di Mesir kirang langkung tahun 780 Hijriah sareng pupusna tahun 864 Hijriah. Ayat-ayat anu ditafsirkeunana margi tafsir Jalalain teh ngajelaskeun Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Adzim teh kuduaan nu mawi disebutna tafsir Jalalain. Kunaon tiasa disebut tafsir Jalalain? Margi anu ngarang atanapi anu nulis sebagai karya ilmiah ieu kitab namina teh kaleresan Jalaluddin duanana awal-awal Jalaluddin Al-Mahali sareng Jalaluddin As-Suyuti. Nu mana bae anu ditafsirkeun ku Syekh Jalaluddin Al-Mahali nyaeta ti kawit surat Al-Baqarah dugi ka surat Al-Isra. Ti surat Al-Baqarah dugi ka surat Al-Isra. Saparantosna nafsirkeun surat Al-Isra nah anjeunna kabujang pupus. Beliau meninggal dunia wafat yaitu sekitar tahun 864 Hijriah. Karena ini tanggung mungkin ya, karena tidak tamat menafsirkan Al-Quran yang tadi dibahas di awal-awal bahwa penafsiran Al-Qurannya itu tidak lepas dari penjelasan ilmu nahwu, sorof, dan cara membacanya. Makanya dilanjutkan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Nami aslina nyaeta Abul Fadl Al-Ilyas Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti. Tuh nami nama awal-awalnya mah sami Jalaluddin. Kaleresan we ya ulama besar dina pada waktu harita tiasa namatkeun ieu tafsiran Al-Qur'anul Karim anu disebat tafsir Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti anjeunna babar atanapi lahir sasi Rajab tahun 848 Hijriah. Wafatna wengi Jumaah kaping 811 Hijriah Jumadil Ula. Jumadil awal atanapi Jumadil Ula. Jalaluddin As-Suyuti anjeunna hafid hadis sareng parantos hafid Quran dina nalika yuswa 8 tahun. Dina nalika 8 tahun. Anjeunna nafsirkeun ayat-ayat Al-Qur'an atanapi surah-surah nu teu sempet ditafsirkeun ku Imam Jalaluddin Al-Mahali. Nyaeta ti kawit surat Al-Kahfi si emut-emut. Tadi Ari Jalaluddin Al-Mahali mah ti kawit surat Al-Baqarah dugi ka surat Al-Isra.
Jalaluddin As-Suyuti mah ti kawit surat Al-Kahfi dugi ka surat An-Nas kumargi kapungkur di zaman Jalaluddin Al-Mahali surat Al-Fatihah na teu acan ditafsirkeun numawi kitu Jalaluddin As-Suyuti nafsirkeun surat Al-Kahfi dugi ka surat An-Nas ditambi surat Al-Fatihah numawi dina kesempatan ieu urang rada dibalikeun we supados asa tereh tamat urang ti Jalaluddin As-Suyuti heula nyaeta tina surat Al-Fatihah mangga ieu aya kertas lumayan didin ieu cara eta mah kapungkur nembe sapotong da ieu surat Al-Fatihah cara lengkap mangga engke penak deui di kelas di mana-mana ditaroskeun urang dicirian insyaallah nambah-nambah karena pelajaran Al-Qur'an hadis. Nah, sakedap deui waktosna margi jam 7.15 menit kedah parantos di kelas. Kayak urang sareng ngadoa. Mangga da ari salat tahiyatul masjid mah teu kantos berjamaah, salat duha teu kantos. Urang nginjak kana surat Al-Fatihah heula. Tingali di dinya teh tadina kertas ieu da intina mah ieu ge sami sareng kitab tafsir Jalalain. Lumayan we etang-etang mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. Dina tafsir Jalalain tingali dina ieu eta paliheun hanapeun anu dikurungan Suratul Fatihati istri ieu ya canak hiji sewa kemah beli teu kabagean Suratul Fatihati maosna teh kitu dibacana nanti membacanya jangan suratul Fatihatu. Nah kita bahas sedikit ya. Kenapa harus suratul Fatihati? Nah ini adalah kalimatnya kalimat idofat. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Yang dimaksud mudhof adalah kata anu disarendeanana. Ari mudhof ilaih anu nyaran de. Hakikatnya ini ada mubtada hadhis suratul Fatihati itu bacanya. Di dalam ilmu nahwu membentuk sebuah kalimat boleh mubtada disimpan hidden ya, di mustatir disumputkeun. Jadi hakikat nama ayat hadihi. Jadi cek santri salafiyah mah kieu macana suratul Fatihati ari ieu eta surat Al-Fatihah. Cobi diayatkeun dimunculkeun upamana hadihi suratu Al-Fatihati. Hadihi ari ieu eta suratul Fatihati dijikeun. Eta suratul Fatihati surat Fatihah. Nah gitu. Kenapa hadihi? Karena suratu itu adalah katanya atau lafadznya ke wanitaan. Lihat ada temar butoh di belakangnya di paling kiri. Kalau kalimat atau kata bentuknya atau kelihatannya kewanita-wanitaan dan kewanitaan itu adalah cirinya temar butoh. Menurut guru simpuling, cirina istri atau napi awewe teh biasa sok digelung. Temar butoh teh siga gelung. Oh iya teh nunjukkeun wanitaan biasana. Dan di zaman Rasul aya nu ngaran Maesaroh antara Abu Hurairah sok ngarajan temar butoh eta mah pamegat. Khawari kulil ajat biasana nu kitu disebatna. Tapi kebanyakan yang pakai temar butoh adalah wanita. Isim isyarah
Yang menunjuk ke wanita-wanitaan adalah hadihi, menunjukkan dekat. Kalau hada untuk laki. Makanya di sini hadihi suratul Fatihati. Suratul Fatihati ari ieu anu dingaranan surat Fatihah. Ari Al-Fatihah teh nyaeta hartosna pembukaan. Pamit sama ada di surat contoh. Aya 5 menit 3 menit deui. Ieu namanya judul surat. Tanggalna aya upami aslina kitab tafsir Jalalain geus ageng kieu ya. Kapungkur pangaosna nu kieu 5.500. Ayeuna mah dina mirahna 25.000 seueur. Basoke tos harga 15.000. Ieu modal pisan. Tang diajar. Sakedap deui, aya bacaan di hanapna teh makiyatun. Makiyatun teh surat Fatihah teh tegesna dilungsurkeun di Mekah. Makiyatun teh surat anu dilungsurkeun atawa bangsa surat gitu. Makiyatun bangsa surat anu dilungsurkeun di Mekah. Surat-surat nu aya dina Al-Qur'an mung 2 kota, 2 tempat. Di Mekah, upami teh di Mekah, di Madinah. Kapungkur aya nu naros di kelas. Kunaon teh di Jerman geuning nya anu kitu. Gepe. Teu geus disengsirikeun. Da ieu jadi pelajaran ke urang. Secara logika, oge menurut penjelasan guru-guru simpuling, anu pamparahna kaayaan makhluk nu namina jalmi di Mekah sareng di Madinah. Upami urang mudah kana takbir Allah we eta mah kitu. Ngan di samping eta aya hikmahna termasuk menyebar ka urang. Urang sakitu bae heula judul surat pampayuna ya surat Fatihah. Anu ditafsirkeun ku Imam Jalaluddin As-Suyuti, suratul Fatihati gitu maosna teh nya. Makiyatun, surat anu bangsa dilungsurkeun di Mekah. Upami di Madinah disebutna Madaniyah. Ieu makiyatun. Cirina surat anu dilungsurkeun di Mekah biasana ya. Kebanyakan diawali dengan ya ayyuhan nas. Dan suratnya ayat-ayatnya biasanya panjang. Kalau di Madinah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ada rahasianya. Dan kebanyakan surat-suratnya itu ayat-ayatnya sedikit atau pendek. Bila aya periode keneh ya istri tah mangga. Sanes lumayan deui. Yakinkeun kumanah urang, ku memori urang ieu teh kesempatan. Peungpeurieun urang di rorompok di bumi di mana bae teu acan sempet ngaos kitab tafsir. Etang-etang apal. Dugi ka dieu bae mudah-mudahan aya manfaatna sakusukan urang distraskeun deui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Assalamu